Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam lunya tepang dari sarang tata dan Nabi Harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian ke-13 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Mangga juragan, abdi ngahaturkeun timpah nuhun kana kasayan juragan. Mung abdi teh can gaduh pangalaman. Enyakeun bae can boga pengalaman oge. Hitung-hitung diajar ngurus kebon jeung ngumbah mobil. Pokona mah sagawe-gawe bae. Pikeun sare atuh aya kamar tukang urut peuting teh kosong. Keur jajan saban bulan dibayar 100 perak. Kumaha kira-kirana sanggup? Juragan Jayadi nanya ka Sudrajat anu keur ngeluk tungkul. Mangga abdi mah juragan, kana naon bae? Polon Sudrajat. Sabada bebeja ka Mang Amir, poeta keneh Sudrajat digawe jadi bujang di Juragan Jayadi. Isuk-isuk keneh kudu ngubah mobil, atuh saberesna kudu ngurus kebon kembang, atawa naon bae sagawe-gawe. Pikeun Sudrajat mah pagawean kitu teh teu matak hese. Da puguh di lemburna oge sehari-hari nyabak pagawean kasar. Dihitung-hitung Sudrajat ayana di dinya geus deuk sabulan. Sajero digawe teh manehna rajin naker bisa mihapekeun maneh. Atuh kacida kapakena kudu nunganana, komo kuneng Halimah mah sok mindeng dibawa lalajo bioskop nganteur. Deuh raosnya Sudrajat teh. Salian ti Sudrajat oge aya lanjang matuh si Eha nu geus tila ayana di dinya. Purah masak jeung nyeusehan, oge sarua pada kapake kudu nunganana. Hiji mangsa keurineh tina pagawean Sudrajat diuk handapeun tangka buah. Trojol si Eha nyampeurkeun bari pok nanya, "Keur naon Kang Ajat, mani ulang kitu kawas nu ngalamun?" "Ah, teu kunaon, ieu we keur niis." Polon Sudrajat bari ngareret ku juru panon saliwat. Gek si Eha milu diuk deket Sudrajat. Geus heubeul Eha aya di dieu teh. Sudrajat mimiti muka carita anak nanya ka si Eha. "Puguh we heubeul mah aya 15 tahun mah. Da abieuna mangasuh Neng Halimah." Pokna bari ngeletan. Geuning geus heubeul naker nya. Sudrajat nyaritana bangun teu parurun. "Puguh we 15 tahun kitu." Si Eha ngadelek deui. Ari Kang Ajat can boga taheun kitu." Si Eha nuluykeun caritana bari uman imen. "Ih, ari Eha." "Boga naon?" Sudrajat malik nanya api-api teu ngarti. "Nya boga taheun." "Lah, piraku teu ngarti." Maksud Eha teh boga pamajikan kitu. "Nya meureun." "Lah boro-boro sajelmana atuh nu daekeun." Polon Sudrajat, sorana sebunga geuri ras kana nasibna sorangan. Kolebat rupa Eulis Titi ka sawang. Ras deui inget yen manehna kungsi pasidi janji pasang Subaya jeung Eulis Titi. Leng manehna ngahulang jara rauh panineungan. Tulus kitu kawinna ka Kang Johana teh? Atawa Sudrajat ngomong sorangan lalaunan ngagrendeng. "Piraku Kang Ajat make teh nu daekeun onaman, kawas lain lalaki bae. Pepeurieun kuring." Si Eha nyaritana dari anaker. "Na kumaha kitu Eha make jeung pepeurieun sagala?" "Nya pepeurieun kuring teu laku ka jelema. Lain teu hayang kawas batur teh, ngan can aya nasib meureun kuring mah." Si Eha bangun nu ngageuri nyaritana. "Dumeh manehna sakitu geus kagedean teh, tacan aya nu noel-noel." Jadi Eha teh can ngarasaan boga salakinya. "Piraku apa di kota mah teu kurang jajak katargep teh." "Lah nyeta atuh, lain teu hayang boga salaki kuring teh, ngancar Kang Ajat we teh nu daekeun." Sudrajat ngalius bari mesem, dina hatena mah seuri oge ku pok-pokanana si Eha. Kawas nu aya kaping burih ka manehanana. Sedang Sudrajat mah boro-boro mikiran pe pemajikaneun. Kiwari mah mikiran dirina sorangan oge geus ngarasa butek.
Sabot kitu Ibu Ningrum gegeruan ka si Eha. Eha, Eha, kah, iya abdi mah juragan. Walon si Eha beri nyamperkeun. Keur naon eta teh? Ieu kumbaheun mani balatak diantep bae, di dapur mani barala. Ibu Ningrum mani kerung mireungeus si Eha siga nu ngeunah-ngeunah niis hadapeun tangka buah teh. Teu loba carita deui leos bae si Eha ka dapur, kop kana kumbaheun, leos ka cai. Beres ku kumbah gesruk sasapu di dapur. Bari hatena mangarasa kacidakeun aku Sudrajat anu siga pisan ngantep ka manehanana sakitu di jalanan teh. Ari Sudrajat saleosna si Eha teh, manehanana mah masih keneh tetep diuk. Malah ayeuna mah kawas anu beuki uleng pisan, panonna melong ka jalan. Tempo-tempo katempo badana ngarigah, kawas anu narik napas panjang ngarasula. Mun Sudrajat harita keur uleng handapeun tangka buah, dina jandela oge aya anu keur neuteup tonggong Sudrajat mani anteng naker, Neng Halimah. Tisaprak ditulungan basa kacopetan tea, hatena mah keukeuh nyolok bae, dumeh mireungeus Sudrajat kawas aya rusiah anu disumputkeun. Oge lamun seug nelek-nelek romana henteu goreng rupa, sopan santun hade basa hade tata dan miharja. Mun teh mah manehna ngaku urang kampung manyang munyung teh asa teu pantes. Mindeng Neng Halimah ngintip kalakuanana Sudrajat, atawa asup ka kamar sarena mun Sudrajat keur dititah kaluar. Anu di kamar teh mindeng kapanggih aya koran jeung majalah-majalah anyar. Malah aya buku pelajaran basa Inggris sagala. Ciri-ciri sarupa kieu anu dianggapna ku Neng Halimah yen Sudrajat teh jelema anu ngandung rusiah. Memang enya Sudrajat teh upama keur rineh tina gawe, di kamarna sok ngapakeun pelajaran basa Inggris jeung tata buku anu ngahaja meunang meuli ti toko buku Sukaasih di Jalan Dewi Sartika Bandung. Tapi upama seug kapergo ku Neng Halimah, sok buru-buru disumputkeun handapeun samak paranti sarena. Sabot keur kitu Neng Halimah nyamperkeun Sudrajat anu keur anteng diuk. Teu kanyahoan geus aya di tukanggeunana beri pok nanya setengah ngaharewos. Ngadamel naon Kang Ajat mani anteng kitu? Gebeg korejat Sudrajat bali mali ka tukang. Beungeutna nyiak pias saterusna bareureum bari rampang reumpeuh. Tudak keur ngalamun anteng nganteur panindengan hatena. Sasat aya nu ngagebah. Teu nujuna naon Neng. Walon Sudrajat berjung nangtung. Panonna kuram kireum eraeun. Mangga we Kang Ajat calik-calik. Raosnya menitis kieu di dieu mah. Beri gek Neng Halimah diuk ngarendeng jeung Sudrajat. Jep duanana jarempe saurang ge taya nu nuluykeun caritaanana. Neng Halimah api-api rarat-reret ka kenca ka katuhu. Kawas neangan picaritaeun. Sedang Sudrajat ngeser diukna ngarasa era diuk padeukeut jeung nu jadi nungan teh. Sanggeus sawatara jongjongan ngaharuleng pok deui Neng Halimah ngajak nyarita. Kang Ajat, betah didamel di dieu teh. Ceuk Neng Halimah bari malik panon neuteub seukeut kan disanghareupanana. Kantenan we Neng, malih abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun parantos didamelkeun di dieu teh. Sasat abdi teh ditulungan ku Neng rawuh juragan. Walon Sudrajat bari tungkul. Ari kapungkur Kang Ajat di mana sakola? Biasa we Neng, di SD kitu ge teu tamat. Walon Sudrajat setengah ngaharewos lalaunan pisan. Micen karuasna dumeh tara-tara ti sasari Neng Halimah make nanyakeun soal sakola. Geuning sok ngaos pelajaran basa Inggris sareng tata buku. Sanes ngaos Neng. Tambi cicing be ninggalan da ngartos mah henteu. Eta oge buku panimu waktos abdi dipipuarang ka toko ku juragan pameget. Sudrajat ngabohong. Kitu. Kesonten abdi anter ka alun-alunnya ka bioskop. Gatos DVD-an ku mama. Neng Halimah nyarita deui. Lah, isin atuh Neng. Ari nganter Neng teh sok seueur anu nempokeun. Kapan anu sok ka dieu teh geuning. Walon Sudrajat mani muringis bangun horeameun. Cua aya lalaki prunyus kitu. Mending gesareng Kang Ajat ambe aman. Neng Halimah nyarengeh bari maledogkeun keletna. Deug cenah neunggar kana hate Sudrajat. Nu harita kabeneran keur ngareret kadununganana. Eta henteu da Neng. Maknya nganter Neng nganggo baju kalotor. Panginten Neng na oge isin.
Abdi onaman teu naon. Nah, Kang Ajat teh kagungan raksukan deui kitu. Gaduh Neng, apa nu dianggosa di dinten. Walon Sudrajat beri ngareret kana baju anu sapopoe dipake digawe jeung sare. Mun rajen diseseuh manehna sok make kaos sangsang. Sawios acuk mah uning aya bae. Mung engke ulah henteu nya kedah nganteur abdi. Ceuk Neng Halimah beri leos ka jero. Pas sorena Neng Halimah geus dangdan sataker kebek. Keur mah boga wanda jeung rupa geulis manis sumedeng ligar bulu mayang. Turug-turug papakean sing sarwa alus tur tamarahal. Puguh bae atuh matak heroy. Komo bangsa barudak bujang anu garelak sinong-nong mah sirikna teu meh saban waktu ngahelaran ka hareupeun bumina. Sudrajat nu harita geus beres dangdan meunang di calana drill jeung kameja pameren Neng Halimah lungsuran ti ramana geus ngajanteng di buruan ngadaguan Neng Halimah. Ibu, abdi bade miyos teh sareng Kang Ajat. Ceuk Neng Halimah pupulih ka Ibu Ningrum. Heeh, tapi tong tutuluyan Neneng, hariwang. Rek jeung sade lalajo teh. Ibu nanya ka putrana. Sareng Tati deh Ibu. Beri leos ka tukang ngajak Sudrajat. Di jalan Banteng Neng Halimah tumpak beca bareng jeung Sudrajat ka alun-alun. Teu dicatur kumaha ngobrolna sajero aya dina beca. Nganu sidik Sudrajat mah pupurungkutan bae. Kawantu ngarasa yen dirina teh teu kurang teu leuwih ngan saukur bujang. Tepi ka juru alun-alun belah kidul, reg beca eureun. Atujut Neng Halimah turun kitu deui Sudrajat. Didinya geus ngadagoan Tati baturna Neng Halimah. Anu inditna ti heula meuli karcis tiluaneun. Sanggeus ngobrol sakedeung silih tanya, atuh bus bae Neng Halimah jeung Neng Tati arasup ka jero gedong bioskop. Bari dituturkeun ku Sudrajat. Memeh asup Neng Halimah ngenalkeun heula Sudrajat ka Tati. Tapi kulantaran ngan sakadar nu nganteur, teu matak narik perhatian Neng Tati. Kituna teh da nya tuda Sudrajat mah baluas balieus bae. Teu pati nembongkeun beungeut. Nuju jerawatan cigana Sudrajat teh nya. Rame oge film teh kawan tu film karesep barudak ngora. Lalakon kobay merebutkeun tambang emas. Teu burung Neng Halimah jeung Neng Tati saruka bunga. Ngan Sudrajat bae harita anu teu pati berag teh. Tabuh dalapan kakara bioskop budalan. Jelema pahibut hayang paheula-heula bijil. Kitu deui Neng Halimah jeung Neng Tati. Mani pakaleng-kaleng dumeh kasedekeun ku nu barijil. Barang nepi kalawang kaluar, nah atuh ari gurinja teh Neng Halimah awakna obah jeung ngepeskeun leungeun nu ngaleng satapokna. Kurang ajar lalaki teh. Leungeun kaos nu palit. Neng Halimah semu nyentak ka lalaki nu aya di gigireunana barudak ngora keneh. Pangraos teh nya di bumiku anjeun. Biasa bae atuh di panglalajoan mah pagiling gisik, cetaan pisan eulis. Pokna bari leungeun rek nyawel gaduh Neng Halimah. Kurang ajar nya. Kitu petah mah lain pagiling gisik, tapi ngaganggu, teu uyahan. Neng Halimah nyentak tarik pisan nepi kaloba jelema anu ting lalieuk. Sudrajat ngeranju greuwas mireungeuh kaayaan kitu teh, tapi manehna cicing bae. Ngaragangan bisi ka papanjangan, sedeng leumpangna tetep nuturkeun Neng Halimah. Tapi barang ret ka Neng Halimah siga anu menta tulung, atuh kapaksa srog bae Sudrajat ka hareupan Neng Halimah pokna. Teu kenging kitu atuh Bung, isin kudu sanes tuh pada ninggalikeun. Sareng awan kasebatna ngaganggu istri mah, ceuk Sudrajat. Kang Ajat awas. Neng Halimah ngajerit. Naon, na dewek teh ngaganggu kitu? Dasar we awewena gede hulu gumelis, masih mun. Ceuk nu saurang lalaki jangkung. Heulah cetaan pisan teu kaop ka todel-todel acan. Ieu meureun aya pangawalna bisi busik. Nu saurang dinambalang bari neuteub ka Sudrajat semu ngahiam pisan. Haling ka ditu nyingkah, ngadon ngahalangan jalan. Neng Halimah bari nyuruntul ka nu rada lega. Tapi si jejaka teu sopan teh kalah newak leungeun Neng Halimah. Sedang nu saurang deui ngadeuketan Neng Tati. Api-api lah. Kapan urang teh medang ulin babarengan, nah lali deui kangkang teh geulis. Si jajaka kalah ngaheureuyan. Cing atuh Bung, Sudrajat ngahalangan deui. Kurang ajar. Nah dikira aing teh awewe naon ha. Neng Halimah nyentak deui. Sedang beungeutna beureum ngembang wera,
ngerasa dihina ku si Jajaka jeung ngerasa era kununa rempokkeun. Iya ngalangan bae, haling si laing pangawal mangecedog be, nyaho kuah bekah we. Beri hiuk dampaleungeun ngalayang rek nyabo ka Sudrajat. Kang Ajat, Neng Halimah ngagero bari ngenyang leungeun Sudrajat. Atuh gaplok bae leungeun si Jangkung teh ngagaplok pipi Sudrajat anu teu bisa ditakis lantaran leungeunna dikenyang ku dununganana. Sot Neng, kurang ajar sia, teu pupuguh nampiling dewek. Sudrajat ngepeskeun leungeun Neng Halimah. Keun we abdi lawana Neng. Karek ge tamat Sudrajat nyarita ka Neng Halimah, geus di si Jangkung nampiling. Ngan sakilat panampiling nu kadua mah dikiwarkeun, beri rada dicentok saeutik. Habek bae dipeupeuh pepeuteyanana. Aduh, cenah bari ngarontok. Tapi Sudrajat rikat nyerong, sedang sukuna disodorkeun ka hareup. Atuh kebut bae musuhna nangkuban, irungna nyium trotoar, cer getihan. Nu saurang deui lebaturna ngudupung, geuwat manehna ngarontok punduk Sudrajat ti tukang. Maksudna marek nyekek. Kang Ajat awas. Neng Halimah ngecerit Paul Sudrajat kabenangan. Kilak Sudrajat ngarobah kuda-kuda malika tukang. Antarana ngadenge Neng Halimah ngajerit. Breh teh dua dampaleungeun ranggah rek nyekek beuheung. Sakilat Sudrajat maju salengkah ka hareup bari nyuaikeun leungeun musuhna. Breh dadak lowong, cedak diceblag. Atuh dang heuak musuhna ngadayagdag barang jeung eta. Saeutik sukuna dikael. Atuh pugu bae teu beda ti tangkal kai dituar. Koleang, blak bae nangkarak bengkang. Sirahna ti gledug kana ubin emper. Rob jelma-jelma pada ngaronom. Anu nyaraheun mah mau puas kanu keur ngajaloprak teh. Untung cenah sakitu gen teu disakalikeun sasat dilawan ku bobodoan. Sudrajat mah teu boga niat binasa. Sabot kitu leungeun Sudrajat aya nu ngenyang ari direret breh teh Neng Halimah anu muringis kasieunan. Sieun eta kajadian teh kapapanjangan mana teuing erana ku jelema rea. Anu dikenyang nuturkeun. Kalawan teu ditawar heula Neng Halimah jeung Neng Tati celaka kana beca. Kitu deui Sudrajat tarumpak beca. Jalan Banteng, Mang. Cek Neng Halimah. Mangga Neng. Dius beca mang prung kawetankeun ninggalkeun anu keur ngaradiung gigireun bioskop oriental. Enggalan, Mang. Neng Halimah nyarita deui ka tukang beca bari noel kana leungeunna. Sawios Neng udag mah ku Mang dipek-prek tah koboi pulunyus teh. Walau tukang beca bari ngabose satakerna kebat muruk ka Jalan Banteng. Cak baraya duwi ka diheula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ke-13 karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nami Harja pamit. Permios.